Ayo tolongkan, hah, lumayan sama tolongkan gratis, Tolongkan lumayan. Tolongkan aing kemana ya, Wah, si anjing, tolongkan aing colong. Waduh, ayo boga anak, bawa balik. Cang, sare juga warung lagi nih mah. Ketanya ngumpul sare. What? Aduh, anjir kayak hoan deh ya. Ente datang ini mah, ente. Iya karesekna. Tadi karesekan kucing deh kayak. Nuhun, Cang. Ngadon mau ini baru dasar buka warung edang. Mana nyong? Atas di itu ieu bana ngadon kempes belas sepeda teh aing. Atuh di kompa ban kempes mah. Yang didorong. Aing justru eta aing di soream umpana geus lah dijual lah Cang aing mah. Dijual. Heeh. Pada butut kieu dijual. Geus kok bae 100 lah ka ente mah. Cepet. Bener cepet. Kurangan atuh. Kurangan kumaha di batu mah mabeuan cepet mah. Kita jawab beunang di batu mah. Bener ya. Tinggali watang lagi ke mana udah ya, geus lah dipikir-pikir deui. Geus satu jeung budak lumayan. Ah, gitu. Nah, nanti artosna nyakeun sepedana. Nampi sepedana nyakeun ardosna. Atuh nuhun. Lumayan murah ya. Kunaon adon jeurik atuh? Sepeda betai. What? Yuk, ini mah sepeda abi, Wak. Nya. Bener. Bener ayaan, Wak. Wak, sepeda abi Suri. mah, Wak. Ya suri nyong dia ngajual. Hah? Nyong. Kemana alamatnya apa teh sih? Apa buat kontrakan supaya sama Bang? Oh itu saya tanyakan kira. Gang Bajibur kali mana ya? Kunaon atuh cenah? Dicang sigana lamun cekot baheula mah kudu turun heula. Oh, heeh bener. Jadi kayak pas nanya teh, kurang turun heula heuh. Heeh. Siap atuh. Sopan seetik. Heeh bener. Ayo. Kunta, kenalkeun nami abdi Isa. Nami Ami Damsi. Bade naroskeun. Upami jalan Bajigur paling mana ya? What? Wah, dan ditanya geus 3 kali anjing. Tenggeun ku aing. Pecah heula. Ada. Gimana kunaon teh jawab aku tadi ditanya. Dan punten mobil sami berikan alamat ya teh. Cang ya. Udah ngetuah heula Lalu Aing satu aing anter ke segel itu aing mah. naon? Tadi duit pulangan beli gorengan tinggalin 5.000, lamun diengkekeun kena bisi poeun manten itu na. Ongkos heula lah kadeukeun. Maksud gampang sabaraha? 20. 20.000. Heeh. Tah geus ongkosna 20.000. Siap. Imah. Ya, daripada ayeuna ka ditu jauh-jauh, geus ya 10.000 tah. Kan tadi di ditu 5.000, kurang mere 5.000. Jadi kan batian 5.000. Jadi 10.000. Berarti orang batian heuh. Ya nyaho atuh. Aing bagel ente cek geus lah. Nuhun. Siap. Aku naon, Bensin euy. Tuh, tebi kene, Tuh, ya apa? Kumaha tuh,
Kita tuh sih pangnulungankeun. Oh siap atuh gampang. Pangnulungankeun lah. Oke. Panengankeun. Kenalkan siap atuh. Cari kelah tuh, coba. Cari kelah di Kepala dia, kepala dia. Tuh, di lembur alhamdulillah para lager, mohon atuh pan urang teh sama manusia kudu saling tolong menolong. Itu deui akang bisi nempo aya anu kasusahan kudu ditulungan. Datang, Ya. Tuh, alhamdulillah. Kang. Kita masalah bensin. Anu eut. Oh, Masa itu kan masih kena jauh. Jaraknya. Itu lah mah. aduh. Aing kieu mah anjing ku aing banjur kan banget ku aing teh. Cang, beli es satu lah. tak loba es mah. Es naon? Iyo, es mana geus ngarating geus sahabatan rok pegawai bank we teh mah. Karena wewe. Iya, pantes nage ngambay atuh. Pinuhan. Hayang ngambay kawas gitu. Da kumaha tuh lainmu? Modalna nya. Ya, urang boga solusi ambis supaya ieu pinuh. Tak kumaha tak? Ya, ieu solusina ieu, Cang. Tuh, panceri Cang, ayeuna pangeunaan tengah-tengah segala dini. Aing kieu carana suri nyong. Ieu mah kawas tarik utang.